beneran para denawa ningali itu jago saya marah minta dirampuk gaya rampuk ku saya tinggalian tukang cepot lah keung ningali aing aya sangaran maneh apa dia kau temilu wae heuh kurang ajar jago saya marah di podaran bae maju we Allahu Akbar subhanallah ya punya jadi poek sebulan weh ini kurang ada iya Tesiun biasa kene di podalan sejago maju montong ditongengkeun aing mah cara biasa menta nu biasa we bodas tidak takut kumargi patandana perantos ya saya marah dina dinten ieu bade ditutup barang ngadangu ieu saya marah bakal ditutup astradinya anu nuju nuang baso nepi ka ngaclang baso dibulakeun ka tukang baso piring mangkok pepes opat runcak asladinya nyaeta lewas yang disai marabaka itu runcak saya penyiar
diorama. Alamat serikatnya Hari Imam kumaha itu naon maka jingnya saya marah maka ditutup apa tapi teh giringan naon siapa temiluan ini Hari Imam temiluan kumaha apa abdi teh wangsul deui ka Mang abdi beda apa abdi kitu boro-boro teuing abdi teh wangsul deui ka Mang supaya abdi ngiluan teh Mang nanda tangan kwetansi teh abdi wengi abdi teh wangsul deui mana kwetansina tah di tanda tangan kumaha ayah sok pada kumaha ini wabi lamun abdi tembilan samara iya kwetansi ini disebar ke Facebook disebar ke media sosial disebar ke status WA iya Mang tukang bingok tukang bohong kabeh Mang bakal nyaho Mang bakal ditegur misalnya kabar siapa yang ada tuh? Ayah berang iyo tawan, hello, tawan iya halo kenapa kamu murungkut? Kamu murungkut takut ya? Oh kayaknya Hodin lega dor latihan mah poe mani nama henteu padu awas tega mati don woya tibunya tinggal kira jago-jago tinggal sih itu ada osik ayo sih tolong bandulungan mohon tolong sebut bupak kayak gitu misalnya bok naon kadu lain bukan kak punya tinggi itu baru kadang punya edan kita syukur kita toket canggih kurang wasap ayo sih patong ke baik ayo anjir jurus timbangan luar biasa wah edan balik di Jepang saya kan jadi gitu berita ya mesti pakai tinja ya. Goblok cokor karena sumut bumbu bangke Cici main tingginan koyo tingginan baik aja
Belajar sok. Dipotong gaji kekuatan juga ngomong. Ngomong sedih. Ayo gitu mah pelong kan hati. Ayo suka bawa ke imah deh. Imah jangan gong yang nak kolot. Was. Jadi, tapi jago-jago tu yang musik ke sini. Was. Sirahin di gubeng-gubeng. Was. Kau kahan apa? Tapi kalau kau kahan apa? Lain tu, daun. Ini gede. Ini gede. Ya udah diurus. Saya mana pemajikan barangam. Pandeta ingat tahu yang diurus. Gede mah gede dengan langit. Ya udah keres. Dokter nyari mah gitu tak. Ay, mangocay tara guleng. Itu mah kait gede kayaknya. Kabawa ngejepret. Ada bujat jepret. Lo, kasihan yang gede rumah kamu. Yang gede rumah. Ya bapak dah kalah cek belum ada beja-beja dia. Wah, obat dia sia. Ungai isu-isu diurut. Ungai isu-isu urut. Diurut gunawan dia diurut. Terus budak pecinta bari. Tuluy naik kana kenteng. Tuluy badakap gitu. Mau bendera W2. Weji bendera uji payung. Kalau kipas-kipas bisa gitu kan. Kita tengah gedean, gak hidungan lagi. Yang hidung, itu pilok sih tadi. Jadi berapa beri, kurang aja, was. Meleletik. Letik-letik kira jingis lagi. Was. Aduh, air jelek itu. Kehel si cepot tadi luar biasa. Melo. Waras itu mengenai jati-jati itu mengenai waras walia. Cangur. Akang cepot terbuka tenggelan gitu tak. Ya. Cepret kena angin teh bapak kena itu ya. Lawan di kusiata pakai senar air. Senar air pakai tak? Acung ke kasih cepot. Sok. Sok, acung ke saya mantap. Hapus guys mas. Sok kayaknya sok. Elastikal sayang tumampar. Iya. Astra dengan ditajong kuye Jakarta milung anu ngange senana urah tepuk tejumantri. Dugi kastra jinga katerangan anu tungtungan ngeluarkan getih lamaran tina lamaina. Nawiskeun remek di jero dadana jajantung nalagrag ditajong kuye Jakarta milung.
udah lajeng aing maot aduh lajeng aing maot kakak Udin bangun gara-gara si Entong jalurnya gara-gara si Semar ampun turungan anak kalau jadi anak Semar Badran nayat menak datang angarsa datang nirat tangan demang datang nirat tangan demang sepatutnya menjadi bapak tuh belana banget tuh juga pinguin tapi nabi nanti Semar Entong jaluna lanjut aing dipikat gitu dendam berkai si goblok cu astra tiga kulit waru angan daru hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji cager ya bosku terali mana taek Gusti aku jangan aku semua pengabakus kau jumpa dengan bapak enggak kacampi pak nuhun bapak hanya cager belok minta bapak kain jangan ke semua bapak aduh ayah anak ambulan do aduh ampun Entong aduh betul aduh ayah bapak nuhun pak syukur jangan selain ngeskatempo usaha anak dewe nuhun pak si lain teh menang tadi teh cu si tamilung teh geus eling ku sia teh tangan si tamilung mah dibantuan ku bapakna udah bapak batur mah kitu ka anak teh ngabantuan bapak batur mah ngabantuan nyaah ka anak teh tapi aya ka bapak nu teu nyaah ka anak aya kumaha anak teh diusir semua boro-boro ngabantu nganu ngusir ka anak teh ulu sajuk maneh Kana irungkeun geus. Oh gitu doa doraka baik. Syukur jangan kayak gitu Pak. Ayeuna si lain wani kana kejatuhan Tamilung. Ya wani. Si Tamilung teh make senana narumpana si Togong. Soalnya atuh bapak meh bikin senang, aing teh gablek senang, goblok teh. Naon atuh Nata aing mah meh teu tara disenang dulu. Lamun si lain hayang ngalawan si Jakarta Milu bang kudewek dibantuan. Ya Pak, abdi bade neruskeun. Naon? Ayo duit abdi artos bisa didewek. Leres Pak. Nah maka jeung leres teh. Cik nyaho eta bapak nama kini mere batak abdi. Mere batak naon? Siana goblok. Jol ieu we jol pede, jol sombong hirup teh sia. Teuh batak dina merek buaya we bisa nya dia. Ngomong da teu bae gitu apa. Nah, lamun si lain hayang ngalawan si Tamilung sok panyebutkeun buuk aing. Geus atuh geus. Panyebutkeun buuk aing. Bapak, sok buuk aing panyebutkeun. Geus aya terus ulah paling bapak mah
sok ngadoja ujung mah ya tong boro-boro nyabut rambut bapak menjadi bapak nyabak mas taka gitu kenging ayeuna nyabut bu bapak hayang katurah ya mencetan oge ya mencetan lamun mencetan namanya geus ya mencetan oge ti handap ieu teh papa aya batesna mencetan teh ti handap tina sampean ka luhur batesna teh nepi kana tak-tak ka dieu teh laos nepi ka dinya ti handap ka dieu teh nepi kana tak-tak batesna teh ya ketika juga balik gitu ya sok cabut bukain kayak begitu iya mantap kabe goblok sok kumaha sadamar musuh teh bukain sok sama terus mah di mana si lain rek ditetama aja si Tamilung tak buuk kayak manusia wah batu memereka anaknya percikan bonat merek buuk semangat sok lawan si Tamilung dia saya mengapa begitu bina-bina teuing hayu jang lawan jang anak papa aduh tong kana pelan dihayu seman bina-bina teuing sate kakang cepot hirup deui aing mah kopi coo siap what masak kita lain ke mati jin Tamilung cager balik apa tiba-tiba ya berarti mah abdi kengingnya tuh bisa belum namun siah yang tahu jeung anak aing eleh gerai Allahu Akbar mang naon ampun paralun mang paralun anu kasuhun ampuran sudah meninggalin nu ka pamrih mang mah sanes lamun di Simabi Iwaran tunting lebih habis kawin harus balik itu lebih habis kawin nabi kena halaman bak mang hadisnya hayang dulu lain mang mah lawanin lagi pun bapak jeung bapak sia datangin kain nah bapak sia datangin kain nantang TKI anjir bubuyut datang kabina-bina teuing sia teh nepi ka nyeuheuh teu eling-eling sia teh teu beunang disopanan sia teh anakna jeung anakna bapana jeung bapana hanya wah di sekain sapa hanya rame kunjungilah beramai-ramai mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngadu entong jaluna saran bangkong koronok itu aing goblok deh tapi nabi-nabi yang benar-benar anjir semara laki-laki kalangan jagat hayang nyaw ijen di lain saja di lega di rieu di nyaw
lulus atuh. Lele kuliah. Lamun aing dikaluarkeun ilmu model kieu. Ayeuna bapana dileleskeun bapana hayang dileleskeun bae. Aduh ampun kakang cepot ampun kan. Ampun kan. Hayang lulus ampun. Nanti duit tuh. Sabaraha? 300. Wah iya 300. Iya deh. Kawin. Sangeur. Aduh. Urang acar semak leuleus alah. Iya 200. Itu aja mengerti. Iya. Sangeur kok. Saya kesempatan naik semak leuleus. Belum capek tapi itu ketelaan akhirnya bapak nak dileskan gua bapak ayeuna anak ayeuna dileskan gua anak ayo silakan ayo ngeles ya sudah itu paksa-paksa ting masuk gue kayak gitu Butani ya sok leles kene paksa nah pas lagi itu babe aku ditanya mereka atau 50 ya udah kita mereka 10.000 Maksa gitu. terus cekan dulu kejenaetan duit anu 500 dia pip yang kuning hari teh steng bagi dua seberapa angka 100 bagi 400 mana bapak itu bapaknya yang 50 cager so satu Akang Ismoyo naon sertifikat nang tangkain aduh aduh saya naon maksudnya siapa Kakang Badranaya Kakang Ismoyo naon pun anak teh Laila Sari teh sebenarnya teh katarik kapati kapentang-pentang asmara gama kutuan putra asta juga bapak modal uang pun anak teh bapak Kakang Semar dipikah yang teh kujin Kakang Semar abdi teh pau jin teh bisa mancala putra mancala putri sieun bocor ieu pun anak bogor asta jinga sieun asta jinga mamalikan atawa jin ngajadikeun asta jinga hiji mah teh takut Kakang Semar sieun Kakang Semar aya mah Kakang Semar anu asli abdi yakin Kakang Semar abdi kikieuan teh pun paralun Kakang Semar da abdi ge apa pijedeun pun anak teh cicepot mangga aya mah salira 400 kali Kakang Semar asli abdi ridho Kakang Semar geus bagja bisi abdi ge boga anak mantu Kakang Semar nunggu di dunia jika salah tapi bener jika bener tapi salah mata agama lain ngarasaan tapi agama kudu make rasa sakit we